aya istilah salosin. Salosin mah apa? Salosin apalnya? Salosin. Salosin bisa 30. Nah, salosin teh 12 siki. 12 siki biasa nama dilarapkeun nu paling sering mah ku ibu-ibu kana gelas. Oh nya gelas. Kana piring, pisin. Nah, ya langki lah misalkan ka bojo ngawas. Nya aya bojo salosin setting. Benar. Tak kitu eta salosin teh 12. Cing ce ngiridit pisin lah 2 losin mah. Ngiridit garpu 10 losin mah rek hajat ya. Hajatnya bade hajat nganyuk heula gitu. Nah, di eta salosin eta teh etangan anu salosin masih kana saja nganggo gitu nya. Di urang Sunda utamina margi upami salosin mah caket sareng dina bahasa Kamalayon oge selusin.